Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nepangkeun abi hamba Allah, nyanggakeun salam silaturahmi, bade ceramah ka para wargi, nganasehatan dina bebeneran, nganasehatan dina kasabaran. Ya Allah ya Rabbi, waktos ayeuna abdi sadaya di pangaosan, mungka anjeun abdi ibadah, mungka anjeun nyungkeun pitulung. Pasihan abi rejeki barokah, bagjakeun abi dunya akhirat, bagjakeun abi dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mika cinta ka umatna. Hiji hadis ngariwayatkeun dina hiji waktos sabada salat subuh Rasulullah nyarios ka para sahabat, kaula rindu ka umat kaula di akhir zaman, maranehna teu pernah panggih jeung kaula, tapi maranehna iman percaya yen kaula teh Rasul Allah, maranehna ibadah sesuai jeung ibadah kaula, sok salat, sok maca Quran, sok maca sholawat, jeung ngalaksanakeun sunnah-sunnah kaula. Rasulullah nepi ka nangis, hayang geura panggih jeung umat akhir zaman. Malah dina mangsa sakaratul maut anjeunna nyebatkeun, ummati, ummati, ummati. Urang teh umat Rasulullah di akhir zaman, anu ibadahna sakadaek, lalai kana salat, mopohokeun kana maca Al-Qur'an, duka apa duka henteu kana sunah-sunah Nabi. Nah layak diaku ku Rasulullah sebagai umatna lamun tara maca sholawat-sholawat acan. Hayu ulang sholawat sasarengan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Allah pangeran abdi sadaya, dugikeun salam ka Kangjeng Nabi, siang jeung wengi abdi sholawat, hoyong diangkeun umat anjeunna. Allahumma sholli